sampai ulti goblok ulti tangan double kill wah ulti double kumaha deun pabalatak jeung budak kider wae di ka mana budak dahar wae budak asana teh ku cara apa gitu budak barudak udah wae si suja nah kumaha eta teh mah kalincang dadaran we kitu sok kang nyiapin hariwan moal aja si sabah kitu dina durukan secara pe mah teh budak teh aduh aya ku nikmat Gusti alhamdulillah beres hujan langsung ngadurukan gesangeuna euy Gusti ai sini nih ka mana kita di teh di reretan teh kita pangneangankeun beuleum mun di teh suhai kitu aduh seuneu teh mun teu mau boy sampe atau boleh gara gede wah nah goblok teh lumayan digana nya ini amu tadi euy aduh ini nanyakeun ai budak ka mana ulah dia polisi candahar ampun kita tadi di teteangan teh candadaran budak teh aduh ieu ka mana gero heula bieu teh ai budak eueuh kukuringan teh mata kecing balik ngurus incu teh nyeta buka incuna tolo heor da incu ge asa ka budak sorangan tilu coba geus jeblok-jeblokna heunya anut deh tuh reang-reangkeun leungeun ieu geus gegero teh Gusti ngomong sugan aya beuleumeuan nyeta eueuh aya oge itu kulub sampe nu tadi da geus beak apaan kieu atuh urang teangan ieu ayo urang teangan heula nya geus sugan aya laratan ayo atuh ayo keuna durukan mangke lah geus eta teh lieu wae ayo ka ditu lain ka mana nu sabenerna tadi teh budak teh ngidor wae lamun kieu mah ieu dengekeun mending ge urang bawa kabar we pan aya program di KDM siap aya tadi teh ditah naon ditah dahar atawa ditah gawe anas lumpat gegero heula candahar sih teh aya geus gegero luak dieu ayo urang teangan we lah ka ditu ayo lah urang teangan geuning aya tukang ojek urang tanyakeun ka tukang ojek sugan apaleun ayo ka ditu ieu mah ieu ojek mang udah tadi teh cenah hareup sugan ningali ka mana kitu ka dieu ceuk nyamperkeun tukang ojek teh katingali teh tinggi-tinggi teh keur gegero tadi ditu teh sakumaha jelmana sakieu aya sakieu gede teuing sakieu mah nya sakieu lah nya heeh meureunna lah kurang leuwih ka si abah umurna teh 70 tahun bae nanyakeun hungkul ieu mah ayo atuh nyahoeun kurang tangan deui we ayo sugan teh aing mah ojek nyangan jelema lain urang teh geus ka ditu ka dieu nanyakeun ka tukang ojek nya ka tukang rongsokan jeung sajabana ieu nya eta papajuh ka mana atuh nya tuh itu geuning loba di situ abah tuh waruna begitu ngarariung urang tanya susugan itu ayo ngariung baru kan urang tanya aja gede-gede dia tadi tanya
Apa urang mah? Apa dengan saha? Budak tadi ditanyakeun geuningan. Anu umurna 70 tahun. Aya kitu di dieu. Eueuh. Teu aya. Ya Allah. Kemana? Neanganna ulah di dieu 70 tahun mah. Aman. Neanganna di panti jompo meureun aya. Apaan budak? Apa umurna 70 tahun? Bukan mati dua lah. Mending gini si ieu deui. Aturan. Sapek ulti goblok ulti tahan double kill wah Maniac! ulti double yakin Triple kill! double kill ya Eta siwan ditendangan. Ini tingali eta kakak ngejero di kanang entok. Bijil. Aduh. Bijil. Ayo ke seru. Seru. Kali. iya kan ML Mamel bijil. Cukup ah, cukup. Betul kali. iya kan seru wah kalau ini kemana ningali budak Seru ah. Ah, ieu besok cenah Di bawah dengekeun ye. Pan ayeuna aya program ti KDM. Lamun budak pada gong, kudu bawa kabarak. gitu tah. Anu hese dahar, bawa kabarak. Main HP, ieu wae, ieu komplit coba ieu teh. Kabarak sieun Geus bawa. Teu naon dihampurangan kudu ngagugu ka kolot lamun mung diasupkeun kabarak. Ya janji. Heeh, sok. Mau ngagib deui. Kudu sore, kita tejang, lain kudu naon euy, sok. Siapa tah? Ampun. Si kehe dengan naon tadi ditanyakeun nya. Iya, budakna ieu. Budak Tak ieu budak ieu. ngajarkan abi mainan teh ieu mah. Ieu mah ngajarkan ieu kudu kabarak mah. Dan ngajarkan manehna apa? Bila perlu bawa Manehna ngajarkan Iya, di bawa